Naon sih teh ngomong naon? Sosis, regana 5.000-an. Atuh geus basi sih yang 5 tahun mah ieu. 5 tahun? Geus 5 tahun ieu? Siapa sih ngomong 5 tahun? Kieu regana 5.000-an. Oh, geus basi kehen, sih teh geus 5 tahun mambung aing. Emang primen sih ditawan di sosis malah gurumnya kayak kue. Kadi. Naon sih teh sosis kumaha ieu? Ya sosis, kieu 5.000-an kue. Geus 5 tahun? 5 tahunan? 5.000-an, udah 5 tahun kue Jawa kue. Oh, nyawa aing geus di Jawa. Geus ieu teh di Jawa. Mas, sudah berapa lama Mas tinggal di Bogor, Mas? Inyong, suwek kok. Kurang lebih 5 tahunan. Lama juga ya. Ngomong naon sok? Monyong gitu. Nah, sama Jat. Ini mau urusan orang dewasa, Jat. Sama ki we sing kalempeng dah. Aing bejaan. Aing mah teh nyaho. Jadi kieu inyong teh aing gitu, Jat. Bahasa naon eta kok? Bahasa Jat. Aing nongkrong di dieu ngeunah ya aing ya. Hah? Si bohak itu ya, nya si Ajat ya. Ngeunah amat saja. Ngonyong Ayo Mas, makan lagi. Rok, Jat, ya TS ya. Aing dari ieu. Dah Ceng. Pas di mana sih? Ah, langsung lagi di aing. Ning begeng seceng terada angsugan. Ari sih kan can puas-puas yang ngeledek aing. Jat, apa nih? Nyata sih begeng. Ada heula Ceng. Anggeus ganeng kumaha? Dah heula dah. Dah heula. Tong loba ngomong. Bupak di sawah wae merenya sia mah. Ceng. Iya mah datang deui dia. Aduh. Pas aing teh lain. Mas, mangan di sit yo. Kunaon sih, Ceng? Dikapanggil deui di ka aing. Ceng. Kunaon sih? Ada sia kunaon? Mas, mangan di sit kok. Main kamari mayar. Terus pada mangan kabeh nyong sing bayar. Mayar sosis kok. Tenang bae. Bisa Ceng. Mas, ucrug. Ari sia kunaon? Beungeut tembi beureum. Mas, mangga apa mangan di situ mene, Mas? Mas. Udah kesampean cilik nemen sih. Udah kesampean semene. Cilik nemen. Mas. Mangan di situ kau pada mangan kabeh. Wis nyong traktir kieu. Mangan di situ kunaon eta make nutupan beungeut segala rupa. Mas. Mangan di situ kok, Mas. Mangan di situ, Mas. Ceng. Woi. Mas. Mas mangan di situ kok gage. Kebronteng kieu mangan di situ kok. Enak ya. Ben bareng-bareng kene. Ben berayanan kene mangan bareng ayo. Ayo Mas Bur, Mas. Ayam. Ada second. Terus gandeng. Aing kuaing dibayar dah. Aku kajong-kajongan kene. Geus gandeng, kuaing mau teu dibayar teh sosisnya kuaing mau teu dibayar. Ngeus entong lagi di dieu. Sampean maning sih. Wis manis sih. Dan di nanya. Manis sih. Biar aku main sosis. Wis nyong sin traktir kabeh kieu. Manis sih. Oh, kieu piringnya. Mangan ke. Sok. Ini sayur apa? Ini naon ieu? Jangan. Seceng teh sehat. Jangan sok, milih. Teu begeng. Sia maksudna ngomong naon? Sia teh maksudna udah. Rok. Maksudnya sia ngomong naon? Aing arek dahar. Ku sia jangan teh urang ulah. Buru sia ngarek aing sia. Galut. Kadang mah diuk heula ge ku aing dijelaskeun. Diuk. Diuk seceng. Mas. Diuk. Kapan sia nyebut jangan wae? Jadi maksudnya kieu. Sabar. Istighfar, sabar. Bentar, Mas. Maksudnya kieu. Jadi jangan teh ieu tah sayuran. Nah gitu. Oh, maksudnya teh ngaran sayuran teh
Nah, jangan eta. Hah, apa nak? Aneh-aneh wae aing karek ngadenge jangan. Dang. Alicia lah mun teu ngarti ceng. Cing aing ini. Tong ngamek. Dang. Oh. Maksudnya nyong, wis mangan sok kabeh, nyong sing traktir. Naon sih maksudnya? Aing teu ngarti nyong itu tadi kan ya. Nu kieu lain sia nyong teh, hah? Masih kan udah ada cetak. Bang. Iya nyong. Itu sia nyong. Hah? Gandeng sia mah. Edan. Sosis 5.000-an, ana sing 10.000 yo mboyo kiye, sosis enak tenan. Sapa maning yo sosis 5.000-an, ana sing 10.000. Sosis 5.000-an, ana sing 10.000. Dijamin enak, pokoknya mantul lah. Sosis. Bo, sosisnya mbok kiye. Ya Allah, wis dagangnya pegel nemen ki muter-muter ngedeni porak kok. Urungan sing tuku. Kapan ya bisa duwe tempat dagang? Kayaknya enak nemen kiye ya. Wis pegel nyong muter-muter terus. Wis sikile wis teplek. Wis lempo. Wis pengennya wis dagang dua tempat. Oros yang ngedini maning. Bembojoko kiye si Suki. Ajang ngrumbiyah bae. Ya Allah. Sosisnya kiye. Mugi-mugi ya Allah. Diparingi rezeki bisa dua tempat. Kanggo dagang usah pegal-pegal maning. Contoh kayak kue kie. Nasi eceng ya. Sosis 5.000-an. Sosis Mas. Sosis kie. Jualan sosis? Iya. Nah, sih tadi ngomong non? Kie 5.000-an. Weh, dagangan nyong. Sosis. 5 tahun mah geus basi atuh. Si teh. Masih 5.000-an, dudu 5 tahun. 5.000-an. atau geus basi siang 5 tahun mah ieu. 5 tahun, geus 5 tahun ya. Siapa sih ngomong 5 tahun? Kieu regane 5.000-an. Oh, geus basi kehen, sia teh geus 5 tahun mambung aing. Wong primen sih ditawani sosis malah grumnya kayak kue. Kadi. Naon sih teh sosis kumaha ieu? Ki sosis, ki 5.000-an kue. Geus 5 tahun? 5 tahunan? 5.000-an, udah 5 tahun kue Jawa kue. Oh, nyawa aing sia di Jawa. Geus ieu teh di Jawa. Jauh meureun. Kieu Jawa, udah Jawa. Heeh, nyaho aing ge sia di Jawa. Borokokok sia teh. Heuh, geus saya pusing aing nanyakeun si Eceng ya. Sia wong teh Eceng. Primen sih. Eceng wong teh. Eceng siapa? Eceng aing nanyakeun si Eceng. Nyong juang kene, nyong ranto sing Jawa maring mene. Heeh. Lagi adu nasib. Oh, mene. Iya, nyong dagang sosis ge dekane bos. Oh, mene teh naon? Nguli. Oh, Nguli. Nah, terus sia ada kamana dia ya? Kue. Sosis 5.000-an. 5.000-an. Kalau geusnya. Weh, duitnya disit kok. Primen sih dagang musoro. Payu-payu, ana wong jimot orang bayar. Ya Allah, nasib nemen ge dina kieu ya. Wong keprimen sih. Ngeunah. Bayar disit kok. Bayar. Ki primen tanggung jawab be. Nyong harus setor ning bose. Kon rugi maning nyong Wis dagang sedina ora payu-payu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah menonton film pendek Jawa vs Sunda yang lucu. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe semoga ditambahkan rezekinya, disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang jomblo cepet dapet jodohnya ya. Mudah-mudahan yang subscribe saya doakan yang jomblo cepet dapet jodohnya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.